Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Hampura geus hampura pisan kana aya sakitu-kituna eueuh deui eta oge menang ngabagi-bagi jeung pangabutuh sapopoe sesa babayar ka sakolahan jeung mayar hutang ka warung. Lah geus we kumaha di dinya ngan ingetkeun ieu can bunga-bungana acan boro-boro ngalunasan ngadon tambah kagedean sia utang teh. Astagfirullah eus mereka bina-bina teuing nyarita teh ka lanceuk model kitu keun damal poho aya di lunas saya mah dilunasan kabeh. Ieu eus ngagedig balik bari murukusunu teu nembalan deui acan huntuna kekerot jeung nafsu kalanceukna dumeh cek pangrasana mah anu jadi lanceuk teh ngajengkelkeun pisan jeung ngeselkeun ka bina-bina. Bina ngagerendeng ngomong sorangan bari merhatikeun ka nu keur ngagedigindit. Boga adit beunghar bet eueuh puntangeunana mere kumerena nginjem ngadon dibungakeun asa nginjem ka Bang Emok. We sugan mah aing, duh Gusti kieu-kieu teuing hirup abdi. Nasib teh ieu aya kamajanganana. Mudah-mudahan can oge abdi sing hasil pamaksadanana Gusti. Ieu usaha ka kota pikeun nyukupan keluarga. Biinah mah keukeuh anggapanana teh mangkasam usaha bener nyabak kota. Tapi sadajan ti kitu hate detikna mah ngarasa aya nu disumput disalindungkeun ku salakina ka dirina duka teuing naon. Caturkeun mangkasam katut Juhana jauh teu burung cunduk hanggang teu burung datang. Akhirna duanana tarepi ka tempat anu dituju saeutas meh 3 poe 3 peuting jeung ayeuna lumampah nyorang tempat anu jauh. Wewengkon Gunung Gede pikeun mangkasam kawilang geeuman sarta hawa tiris di pileuweungan mah beda jeung di pelemburan geuning karasana teh nyerecep tiis kana tulang sungsum. Mangkasam mah nepi ka noroktok beberna jigana mah anu kabulusan sedengkeun kayan Johana mah bangun geus biasa deui we ngambah ka tempat model kitu teh tetep tenang teu kapangaruhan ku hawa tiris di eta tempat. Anu sok padahal mah eta tempat teh can nepi-nepi acan kanu suku Gunung Gede oge. Mangkasam bari noroktok piwerna kadenge maksakeun ngomong. Tiris kuring maju. Kuat. Pasti emang asam mah kekarak ayeuna ngambah
ka di ieu patempatan bada jeung kuring mindak sok pake baju haneutna mang cek jeung tenang tong salempang engke oge leungit hawa tiris mah wayahna mang sing kuat senajan geus make baju haneut tetep we tiris mah teu katahan lang lieur angan sebel antukna deui eusi peujit milu keluar nepi ka babalongkengan jiga anu asup angin mangkasam teh mangkasam hampir bae teu nepi langkah nalika neruskeun deui lampah ka wewengkon suku Gunung Gede sarta saterusna adi palebah eta suku Gunung Gede katingali aya hiji imah panggung leutik diwangun ku bilik kateupna masih keneh make euris tur diburuan eta imah memang caang ngemprai kaayanana lantaran kacaangan ku seuneu obor anu dipasang unggal lahan juru pada juru sarta hawa anu tadina tiris teh sanggeus tepi ka eta tempat mah mangkasam jadi rasakeun hawa anu haneut tembus kana sakujur badanna tepoho ku Johana kungsi dijelaskeun ke Mangkasam yen eta imah teh tempat cicingna Mbah Berod dukun sakti anu ngahaja jadi kuncen di eta tempat kawilang tempat anu mencil jauh ka lembur anggang ka kota teu lila Johana kadenge uluk salam bari ngajanteng di handap dina buruan can wakawani naik ka golodog sampurasun rampes tadi luar Tetela langsung dijawab ceritaan Johana teh ku hiji suara laki kolot nadakeun Mbah Berod memang tacan sare penting eta mah sabab leuwih ti heula batina nu seukeut geus ngabejaan bakal aya jalma nu datang ka imah Johana gancang nembalan deui ieu kuring Mbah Johana adik geuning Johana tapi gini jika duaan datang teh dina surarengkah nama yang saha maneh ka dieu Johana oh iya batur kuring Mbah ti lembur ngahaja milu datang ka dieu sebab aya maksud anu penting ka Mbah kumaha bae ka jero cek Johana teu wani gagabah nangtukeun sikap mawa jalma asing ka imah Mbah Berod sok ajakan bawa ka jero ku dewek geus katopong eta jalma aya maksud hayang beungharnya ku cara ngukut buta bener-bener hade eta pamaksudan teh temu bah dewek oge beunta ti peuting teu wakah yang sare sabab bakal aya sewa anu nguntungkeun gancangna cerita Johana terus asup ka jero imah dituturkeun ku Mangkasam anu ti tadi hatena memang geus keuntepan ku rasa kakaget lantaran Mbah Berod bet nyahoeun kana pamaksudana anu sok padahal mah can disebutkeun ngobrol oge can malahan mah keseketaran batin Mbah Berod bener-bener hebat cak pikirna kaayaan Mbah Berod memang lain ngan sakadar ngaran tapi beungeutna memang Berod jiga tapak urut kaduruk kulitna coromot dikasieun anu borangan mah Mbah Berod teh kurang patut rupana lebah panuna anu katuhu luhureun halis aya nu ngajendol segede endog ngejeplok bibirna rada swing sebelah mata nyeretana oge rada ngiru mukna ge geus barodas kabeh jeung ipis atawa carang katingali kulit sirahna anu benang herang jenggot jeung kumisna oge sarua carang jeung geus barodas kabeh pangawakanana begang sarta panona celong rada dekok ka jero teutepanana atra seukeut keneh jeung ngandung wibawa nadakeun kaayaan Mbah Berod memang lain jalma sembarangan
Mangkasam tuani bantrok paneuteub jigana teh jeung Mbah Barod mindeng ngabalieurkeun beungeut lantaran serab nempo tetepan Mbah Barod. Kumaha cager kaayaan di lembur. Mbah Barod maksudna mah nanya ngeunaan kaayaan Johana jeung anak pamajikanna. Johana gancang ngawalon bari seuri. Kebenaran kuring keluarga teh kurang naon-naon bah. Ngan eta we kuring mah inget bae ka si Jenat. Nyata nya anak kuring anu cikal bat kudu maot ketumbalkeun tina kaayaan beteungna ngagedean terus bitu ngajilkeun esi kadut. Eta kejadian teh benar-benar di luar dugaan bah. Kalem maneh Sarju, cek dewek ngeunaan budak mah anu ditombalkeun atawa memang ditombalkeun ka para lembut perut kidul anu ngawasa kuduna mah ulah diinget-inget deui cek dewek goge. Lantaran eta geus jelas memang resikona deui pikeun jalma munjung kabegu kudu ridho ngorbankeun nyawa salah seorang di antara keluarga sorangan. Ngerti. Mbah Barod rada muncereng ka Johana lantaran arewel loba carita. Lain ongkoh mawa jalma sejen kadenya anu sarua aya maksud. Ieu bat ngadon nyaritakeun kahanjeluan dina satutas muja lain aya kadua nyarita anu alus. Muja teh ieu kelakah ngangluh hareupeun batur. Johana anu sesatna mah palsu lain asli, tapi jin atawa siluman anu ngahaja ngarupakeun Johana. Harita bisa langsung kotak batin jeung Mbah Barod selaku dununganana salila ieu. Awasnya maneh arek maehkeun kaayaan bisa meunaan ulah nyarita deui ka tadi sia. Belaka sadut. Mbah Barod jelas ambek ka eta siluman Braka Sadut. Siluman Braka Sadut geuwat nembalan kana caritaan Mbah Barod ngaliwatan getaran batin. Siluman Braka Sadut, Aduh, ampun juragan, tekenging bendo. Ampun juragan, ampun. siluman Braka Sadut anu ngabogaan tanduk dina tarangna ngacung ka luhur lempeng corotos mencos sarta awakna dibungkus ku bulu-bulu anu paranjang jeung kelalede meh sakede curug. Panonna beureum burahay ku Mbah Barod tetela sieuneun tur taluk teu wanian ngalawan. Awas ya mun sakali-kali deui ngomong kitu. Diragaji sia eta tanduk teh ku dewek. Mangkasam ukur ngabandungan kana kejadian anu keur lumangsung teu kaharti ku dirina kunaon Johana ngadon silih tetep jeung Mbah Barod bari dina kaayaan rada lila. Malah katingali paroman Johana ngemu kasieun jeung reuwas sedengkeun tetepan Mbah Barod jelas keur ngemu kaambek. Lancak pikirna Mangkasam mah naha atuh bet silih tetep kitu jeung Mbah Barod. Sedengkeun dirina bae teu sanggupkeun acan nila bentrok panetep jeung Mbah Barod. Mangkasam ngaholang ngaragem meneng mikiran eta kejadian, tapi lebeng teu kapikir kalakah harita ngarenjag reuwas nalika Mbah Barod kadenge kalanggak seuri meuni tarik bari molong neuteub seukeut ka dirina. Asam, kunaon maneh ngaulang kitu, Bari candengi tina rasa kagetna Mangkasam gancang nemelan. Onteu Mbah, kuring ukur kaget kunaon Johana jeung Mbah bet si diteuteub bari campur ku riuk beungeut anu beda-beda. Tong di pikiran naon nu panubil ketempok maneh sarta geus ayeuna si Johana moal wakasina nyarita. Sabab dewek hayang nanya anu daria ka diri maneh kasam.
mangka samuge ngarti karena sifat tabiat bah berot nyeritana memang kasar tapi tematak jadi pikiranku eta hal malah aku mangka sama tetap pilawan lemas basana nalika lumangsungna obrolan. Oh mangga mbah bade naros dari naon kasim kuring menawi maneh ini lamun teh opatannya yang anak pemajikan anak boga dua sejodoh tur leutik keneh sarta pangna maneh anggang-anggang di teang jauh-jauh di jugjug lantaran ruwat ku usaha nu teu cukup-cukup atau teu bisa nyukupan pangabutuh sapopoe kitu lain. oh mun mbah geuning guning kana kaya nirok kuring di lembur dewek pangna bisa nyaho sababatin anu geus seket leuwih ti heula ngabejaan ngeunaan kaayaan hirup maneh di palemburan sanajan can kungsi diobrolkeun ka dewek ku jinisna. oh kitu nya mbah tetela sarila mangrupi jalmi anu inuwih luhung ku ilmu panemu angging salajengna mbah pade naros naon deui kasim kuring teh pangga ku sim kuring bakal diwalar. Hade maneh tetela bari ngarti kana kaayaan dewek ayeuna dewek rek nanya deui ka maneh yakin eta pilihan teh arek mujak pukut buta moal kadung mun geus ikrar diri kanyi belorong tetela aya risiko anu kawilang berat disangareupanana ku maneh terus hate meotan ku kituna dewek ngahaja arek mere ongklangan waktu ka maneh pikeun mikir kalayan asat moal kadohong maneh muja kasam. Ari perkawis eta mah tos janten katangtosan sim kuring bah pang nangahaja lumampa anggang di teang jauh-jauh di jugjug nya teu deui pamaksudan iwal ti seja moja kitu menawi mbah nangging sim kuring mah moja teh hoyong ngokot buta moal munjung ka begu moal kawin ka ipri oge moal ngokot tuyul jeung sajabana kitu menawi teh mbah jag kurang tendah lah isukan dilajengkeun deui anu bagian ka 16 atur nuhun permios.